singkat padat melekat nu penting tong poho ibu engke balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat tuh coba berkat mau nih bedas itu tuh make tiung koneng tuh berkat teta si wacah di barang dahar itu teh daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna tetamat kabe melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malawung ajaran sakali deui wios bade ngawaler bade kumpang bade tarik cak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, tukapaksa, araya, menyanghunya raya, nusila, nuembok, nangkep tuur, nyeri tuur, nutu boga duit, giliran eta meni bedas, boga hutang, didoakeun tah nu ngajawab salam ibu-ibu nu boga hutang sing lunas. Astagfirullah. Eta kaciri tah nu amina tarik nu bedas sora ciri eta nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hijrah Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi nu atami nu hadir dina ieu wanci. Bingah dina ati sanubari sabab ieu jalmi dina ieu wengi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri padagang sareng patani, utami nu matak ngaregregan kana ati abdi dina ieu wengi seueur para ulama sareng para kiai. Bahkan dina ieu ngaji dioyoban ku pemain inti nu geus teu birek deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Aya nini-nini. Aya. Parawan. Aya. Second. Aya. Naon ari second teh? Barang kurut. Rongsok.
mustakmal mun cek santri mah naon barang kurut teh ngecek kaya ning seeng kurut eta teh rongsok katel kurut rongsok termasuk awewe kurut oge rana manyawe kurut rongsok disakseni ku langit sinarang bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad bade milari pangarti panitia ngahajak ngulem abdi ti daerah Parigi sanajan kana meja ieu panitia teu mere cai kopi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Urang kompak amina. Lain ayeuna tadi jeung aneh nu nyorak teh da aneh ieu teh nu dihareup we wungkul ibu-ibu giliran nu beh tukang nu kencaeun jeung nu katuhun bapak-bapak ngajarentul aya jirimna aya nyora henteu matak ngadingungkeun disebut cengcelengan da aroyang disebut jelema hirup da teu nyora tapi da ketangtos biasa ibu surpai membuktikan semarak suasana lain ku lalaki tapi ku awe nu beh tukang nu beh hareup geuning nu angkat ka dieu oge seuseurna awewe nu garaneng dina pangajian nu sok rariweuh ku pakean nu sok babari kabitaan ku tiung batur nu sok babari kabitaan ku pangeusi imah batur ajengan runtag rumah tanggana kagodaku loba nu dipecat pejabat alatan ka oloku nusok manyun lamun salaki teu boga duit nusok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah kieu ari ngaji geus tengah puting teh kalah areror kalah karot celakana neraka alhamdulillah naudzubillahi min ari osok pangajian tara na geuning atuh kana neraka meni syukuran sok aya di lemur ieu pangawasan rutinan aya sok aya pengajian bulanan marhabaan sholawatan tahlilan di dia sok aya mun aya nu marawat sok taraklil atau bisa nu marawat itu astagfirullah eta ieu aliran sesat nya nu marawat taraklil ari anu heureum anu duda tuh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi urang sadaya ngalangkungan ieu acara peringatan HUT RI sareng peringatan ayeuna menyambut tahun baru Islam hijrahna Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya sing janten ahli sawargi. Ya Rabbal ulah lami teuing ibu datos jam 11 langkung. Geus tuluh teu kuat. Biasanya jam 11 terus turun abi naik jam 10 jam 11 terus lungsur iya jam 11 kakarek naik siap tepikeun ka jam 3 aslina tepikeun ka subuh siap tepikeun ka isuk siap alhamdulillah Pak RT Pak Kades ibu-ibu di dieu mah kabeh ge ahli ngawadul jika naik ngaji tepikeun ka isuk ngaosna ulah lamilah ibu urang singkat padat melekat nu penting tong poho ibu engke balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat teh cukup berkah nu ni bedas itu tuh ieu make tiung koneng tuh berkat teta si wacah di barang dahar eta teh bu ibu araya ieu teh bapak araya menyorana ngan tiluan da bakala ke om surajin bapak aya geus lah mata kabdi mah sohoream ngajak nyora ka lalaki teh mun udud riweuh lalaki mah kana dahareun sok riweuh ieu aja nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci nu dipihormat kersana para kiai para ajengan para ulama wabil khusus Dewan Pembina di ieu lembur Kang Ajengan Dedi Kang Haji Ade Munawar
panitia penyelenggara ieu acara peringatan tasakur binikmah menyambut tahun baru Islam nuka 1444 Hijriah, tahun baru Islam HUT RI nuka 77. Bapak Elan Jailani, Bapak Abdul Haris, oge Bapak Yusuf Salehudin, oge pendiri ieu acara anu awal ngawitan ngadirikeun ieu acara. Kersana Bapak Ayi Cahya sareng almarhum Bapak Muradan. Da ieu mah ulah molotot tingali Bapak Musadan nu atos aya di alam barzah didoakeun ku sadayana mudah-mudahan ku Allah ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah amin. Ibu Ustaruan Gajan Ustarundu abdi mah kuno ni teh tuluh teror titinggalian ge nya ningali budak jiga aki-aki. Ayo biasana damang nate sanes ku susu, damang nate kuluak white kopi. Punten panitia sanes nyuhunkeun ngawartosan. Supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah. Dilalatul kalami li ajli tobiqo li muqtadul hali wa qad tawaffaqo, di mana pembicaraan yang paling objektif adalah pembicaraan yang sangat sesuai dengan situasi dan bantuan atau udah capek dan oleh karena itu rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali doa. Ari ibu jeung bapak kadieu angkat karena ieu lapangan teh dipaksa henteu ku panitia. Aya nu maksa henteu. Ieu biasana jam 11 kieu teh ece teh geus sabaraha liliran geuning ayeuna masih keneh diuk dina luhureun jukut. Ibu ridho kikieuan? Ikhlas? Kajen ku palurah teh diburuhan? Kajen ku panitia teh dibere hadiah? Rek naon atuh ece ka dieu teh mah? Rek labul il abdi mah ti parigi ti pangandaran ka dieu teh ece bade silaturahmi sareng kadam wargi sabab abdi hoyong kenging kaberkahan tina silaturahmi sabab saur Kanjeng Nabi barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur duit loba dulur engke geus loba dulur balik moal hese bakal menang duit. Terus mana make tiumping meni duit. Bu, ibu, lanjut. Masih siap? Yang itu ngapung. Teu aya nu maksa jeung ece ka dieu teu dipaksa, tapi aya dorongan anu utama di dalam dada. Naon anu matak jadi dorongan kekuatan ibu jeung bapak bisa angkat ke dia hadir di lapangan adalah punya rasa mahabbah. Naon bu? Sing tarik. Naon ari mahabbah? Mahabbah teh CINTA. Hijikeun. Cinta. Rasa cinta. Aduh. Sok atuh tong asa-asa bedaskeun. Bekaskeun kapan negara Indonesia teh merdeka, nikmati kemerdekaan sok tong ditahan. Rasa cinta pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang sampai datang akhir masa. Kompak tungtung renung ini ngarena ngarena tecek manehana na sok sekali lagi aja renung. Pasti orang kadia teh punya rasa mahabbah yang jadi kekuatan, punya rasa cinta. Cinta kasaha, cinta kajungjunan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawab dengan sejujur-jujurnya, ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad?
cinta bapak lamun ibu bojo bapak nyebut cinta ke Nabi Muhammad bapak rek cemburu mual sungguh tidak punya perasaan sekali dai Ece jawab cinta ke Nabi Muhammad cinta ke kepala desa ayah kepala desa ayah ada mana aduh apun tanpa kepala desa jenis ibu-ibu sakit lobana taya nu bogoheun ke kepala desa man sabab ayeuna bapak kepala desa sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah sangat istimewa. Nabi Muhammad itu nabi yang mulia, nabi yang sangat luar teu aya nu tiasa ngabandingan kana pangkat mulia Kanjeng Nabi. Makana diangkat ku Kanjeng Nabi titelna oge ece disandingkeun jeung nabi-nabi nu lainna tetap unggul sayyidil anbiya sayyidil mursalin abdulul makhlukot. Nabi Muhammad beda jeung nabi-nabi nu sanesna, pemimpin sadaya nabi, pemimpin sadaya rasul, pemimpin seluruh para makhluk-makhlukna Allah. Moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Kanjeng Nabi Muhammad Gusti urang heula sing puguh nu sarerea nu sadayana kumaha tuh barang Gusti urang sarek Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jeung nana Arab Quraisy bangsana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tong gancang teuing asa di udag anjing edan Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkan wengi Senin tahun gajah semuanya salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana Siti Aminah waktu sabar nakacatur ningat cahya maning ngampur di bumina burung mancur babar taya orak lirke ning nyapitan socalir ke ning nyipatan serta harum Allahumma sholli wa sallim wa barik. Coba mah dicek kagening kopi nu na wartas dan kapan ini tia tunu tetos teu aya datos aya kopi an ieu leuleus tuur ieu ari leuleus tuur mah sanes ku kopi ku sprite jeung neangan deui ieu ari ngaji sisi leuweung teh loba rametuk Bu Ibu teraskeun masih siap atuh da geus jam 11:30 hapuntennya ieu ka panitia bilih abdi sakedap omat ulah tepikeun kangurangan kontra da datang mah abdi teges tita tadi ece mah geus tuluh ngan ieu kapan acarana seueur pisan acan kaselang ku ngacaprakna MC can kaselang ku ngahaluangna kori can ku sambutan eta teu salah jeung teu kudu disalahkeun nu salah mah istilah ari nu balik disebut pokok ari diteuneun pangpaneurina ngan untungna teh abdi mah ceuk ka dieu teh jalan raos ningali jamaahku tuh tinggal di pengker aya meureun 10.000 mah jeung nu teu hadir kalau kamari mah abdi ceramah duka ka daerah mana coba ka Sukabumi ka ditu deui mobil tedugi ka lokasi dijemput abdi ku motor leuheung lamun motor alus ieu motor lagi motor anu geus ditalian ku tali naon ku karet ban setangna teh tukang ojek nanya hidungnya bau
geus musibah we pokona makang perjalanan yang begitu jauh teh meningkat pinuh ku nyeri ece. Tukang ojek meuni hangit saminggu meureun teu mandi. Abdi naik kana motor baju nu geus menang di parfuman teh kalah hangit ku kesang tukang ojek. Rek muntang bingung bekel teu aya akhirna muntang kana beuheung tukang ojek. Aduh ece dicekek we ku abdi teh. Tiap digas cekek beuheungna. Tiap ditarikon cekek sapaparat jalan tukang ojek juga nu keur sakarat balas dicekekan. Beri molotot ka abdi nyarekan cenah sing sopan atuh penumpang teh manya muntang kana beuheung. Emang beuheung aing setang kitu. Wah paduli teuing nu penting mah nepi we ngan teu ngalawan ece. Jurang atuh kencak atuh dugi ka lokasi jiga kieu we jamaah puluh mun kompak. Ternyata perjalanan susah terganti dengan indah. Semangat ceramah teu karaos 2,5 jam dari payun seueur pamuda nu karasep. Teu jiga di dia mereka dia aki-aki. Mereka dia nini. Beda dina pangajian loba nini jeung aki-aki mah. Beda jeung di kota ece ari ka kota mah lebat ka majelis taklim teh aduh ece mun hiliwir sungit. Da parfumna nu marahal. Di kampung mah hiliwir hamid. Aduh 2,5 jam ceramah lungsur tina panggung panitia menikat bager langsung masihan amplop abdi ngan ipis penasaran abdi api-api ka WC kudu hayang muka amplop dibuka teh kurang teu leuwih 300.000 cek abdi ya lain jang abdi pasti nyalahan ternyata eta amplop teh salah mikeun si orang eta amplop teh jang MC makana punten Kang Yusuf ti ayeuna pisakeun mana jang abdi mana jang MC bisi bahili. Aduh tos digentoskeun teh pamit permios Bapak abdi bade wangsul mangga eta abdi di bohanan berokat pecuk 5 kardus dana motor ngan 5 biasana mana mobil mah 10 pecuk ayeuna mah leuwih ti 10 ge mah da lowong mobilna alah panghanapna beas pangluhurna hayam hirup pecuk ditangkep we hayam da bisi hiber dihijikeun jeung beuheung tukang ojek. Ai tukang ojek balas semangat ngebonceng nu geulis remotor teh dikontrol blong ece. Pas mudun murup euy hujan jeger teh nabrak tangkal jauh. Hiber tukang ojek jeung motor-motorna. Untung abdi mah kaburu ngajeleng ngagoler dina kotakan sawah tukang ojek. Teu ditulungan ieu nasib tukang ojek teuing paeh teuing hirup. Da abdi riweuh moro hayam leupas. Akhirna mah hayam teu kapanggih ece. Tukang ojek teu ditulungan. Teuing paeh teuing ka mana untung memang entong batur. Itulah nasib jadi wanita panggilan malam. Lain jablay ucus jablay. Kudu mah katiung koneng jablay ceun. Naon jablay mah jerkut 15.000 totojerna jukut jablay. Ieu mah ceramah ece. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Entah tak ada lagi kata yang dan bahasa yang harus kita panjatkan di malam ini terkecuali doa khusus kasarena para panitia penyelenggara para pemuda anu cek beja cenah di dieu mah di lemur ieu mah jalmina teh teu araya kadari itu ke Jakarta buru-buru arusaha sarukses di Jakarta alhamdulillah. Maka ieu tah nu disebat panitia teh bos hordeng ngungkul. Jigana abdi balik di bahanan hordeng. Ieu da ieu mah tos biasa cek. Mun ka Garut kitu teh oleh-oleh teh sayuran. Mun ka daerah Soreang biasa pasti eta mah gamis da konveksi. Cenah di dieu mah hordeng berarti hordeng. Punten ieu mah nu biasa. Cenah di dieu mah teu biasanya biasakeun we. Alhamdulillah terkecuali doakan ia panitia sadayana ibu bapak nu hadir ka dieu sadayana ngahajak dikumpulkan syariatnya ku para panitia hakikatnya ku Allah Subhanahu wa taala urang sing dikumpulkan jaga dugikeun ka surga apapun panitia yang korbankan untuk majuna acara untuk suksesna acara sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Jamaah nu hadir panitia sadayana warga sadayana sing barangja dunia akhirat aminan atuh hoyong ibu barangja dunia akhirat
hoyong syaratna saeutik hayang bahagia di dunia jeung di akhirat teh sing loba duit. Ih, teu boga duit mah can mungkuk haram dempak ibu boro-boro di dunia, di akhirat ge moal bahagia. Ngan duit di dieu lain duit gambar monyet, duit singkatan tina doa, usaha, iman, takwa. Duit DUI silaturahmi sing panjang umur orang sadayana bari ageng milik rezeki. Cipejeuk jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepejeuk pami marulih ulah ngupat ka awanan sanestu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan keuna ku bahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Mangga eta mah ibu nu ngajawab, ibu nu lapar, ibu nu hoyong tuang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.